eta naon eta kutuna eta. Ayo mah mana penyakitan. Aing teh ya aing ya nita ka dieu teh cangan kanan anu model lamun di Ciamis mah siga Pak Herdiat bupati hebat kitu nanu datang teh anak onta Dat iya pun kieu ya abi mau daganana siga kieu reksina jadi pejabat tangan kanan nguriling sabab gubernur teh gubernur Jawa Barat lain gubernur Bandung. Atuh percayakeun ka di dieu Tinu penampilan lagi teu meyakinkeun aing mah. tah mending keneh kitu daripada meyakinkan tapi nipu sok Apakah saudara mampu lihat warga ini baru Ciamis, belum Tasik, belum Garut, belum Bandung, belum Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Cianjur, Sukabumi, Bogor, Depok, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Majalengka, Indramayu, Cirebon, Kuningan, Ciamis, Sumedang. eta teh naon daerahna Ada teu nyaho. baik Aban mana nek ditugaskan jadi wagub urang ke? wow Pan kosong kene ayeuna. wah Kamari aya mundur. wah Aing daripada pusing-pusing dengan wakil gubernur geus we ieu, wakil gubernur Jawa Barat Ohang. wah moal aya nu daekeun atuh moal aya nu nyoblos Ye, ka mana yang sebut dengekeun. Indeks kebahagiaan pembangunan tertinggi itu adalah kebahagiaan. Kalau punya wakil gubernur sepertimu, rakyatku semuanya tertawa ketika melihat wajah pemimpin. Anjir, Wagub Jawa Barat Ohang. Anjir. kenapa lain nu jadi masalah ke ya iya wakil gubernur Heeh. ya tong boroning wakil gubernur ieu mah nya uwi nyalonkeun jadi RT pamajikan jeung budak teu nyoblos acan Aisyah kunaon? teuing atuh Teuing kunaon? heunya Bisa dipercaya. jadi percaya we moranan Pan aya tadi busuk ditanyakeun. Aing disukana diumumkeun nah Kang Dedi Wagubna sa Ohang aing mah geus. ulah tulah pi omongan deui wae aing Coba ningali Ohang tingali. Eueuh jelema nu teu seuri ningali beungeut sia. Tapi sia teh sanajan beungeut model kieu hirup bermasalah. masalah naon Sia mah beungeut teh teu luyu jeung kalakuan. maksudna naon Ari beungeut meuni rujat, ari pamajikan unggal daerah. nya meureun justru eta hebatna teh Ye dengekeun sia. Ye, beungeut model kieu mah atuh sia teh ulah kawin wae gawe teh, da teu pantes. Jadi maunya jadi playboy rami jud kieu. kala justru anu kudu mikir mah salira Ari sia aing kudu mikir naon? sok bayangkeun Aing kudu mikir naon? dadek pangadeg hade teh bupati menta Aduh. tingali kakayaan aya pangaboga loba Aduh. jabatan eukeun rek disusul bayangkeun Terus manya ke nu sakitu kumplitna ditinggalkeun ku awewe aing mah mending kene ditinggalkeun ku pamajikan daripada ditinggalkeun ku rakyat. hebat Laki-laki yang ditinggalkan istrinya jauh lebih mulia daripada lalaki nu gawenan ninggalkeun pamajikan siga sia. Coba dong. Katanya membela Sunda kerjaan menyakiti wanita Sunda. Kau
kau yang mengakibatkan kemiskinan di Jawa Barat meningkat? Nah, Jadi kemiskin kalau sunah Rasul sih. Aisyah sunah nu mana? tuh puguh jauh atuh. Aing macan pernah ngadenge. Hei orang-orang yang beriman, nyandunglah sebanyak-banyak mawa. Ya, dengekeun. Kemiskinan di Jawa Barat teh ningkat gara-gara lalaki model sia. Maksudna kumaha? Awewe budak parawan terus dikawin gableg anak. Sia ngawin deui nu sejen, anakan deui, terus ditinggalkeun. Leung mun hiji, mane mah hiji, batur mah aya nu tilu, kawin deui. Aing teh geus semanggi geus ribuan awewe nu kitu ku lalakina teh. Cing atuh sia teh ulah jadi salah sahijina nyumbangkeun kemiskinan di Jawa Barat. Kela bela diri dong. Nggak bisa seperti itu. Apa yang kau bela? Kenapa saya disamakan dengan orang-orang yang memiskinkan? Sementara saya tidak pernah memiskinkan mereka. Apa yang kau lakukan ketika kau meninggalkan wanita dan anaknya? Kita berumah tangga tidak, tapi anak tetap kita urus. Sampai sekarang? Sampai sekarang dong. Tetap diurus? Iya dong. Jadi kamu berapa anak punya? 5. Dari berapa istri? 5 Pak. Apakah kau punya 5 istri dan 5 anak? Berarti kamu 5 kali jadi duda? Tidak Pak. Aisyah, di mana-mana ge jelema kawin, boga anak, terus berarti ngaduda, terus kawin deui. Boga anak deui, ngaduda deui, kawin deui. Boga anak deui, ngaduda deui, kawin deui. Boga anak ngaduda deui, kawin deui. 5 kali kawin, 5 kali duda. Itu mah orang lain Pak. Ari maneh kumaha? Nikah, Heeh. datang hiji, datang deui. Kusia dikawin. Double. Hang, maneh bisa kitu hirup hang. Naonna? Lain uing bisa gitu, itu awalnya kata ribu.